Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kamari karek ngabahas masalah wusul, bahwa cek kamari istilah wusul teh disebut usul-usul teh nganyatakeun kanyaho, ngamantepkeun kanyaho biwujudihi wahdah kana ayana Allah wungkul. Nyata geus lamun dina hate. Nah hate. Jadi ulah geus sakabeh anu alus ditekadkeun ku hate, alus diomongkeun. Gitu. Kalabah diomongkeun mah aya nu kurang alus, bahkan aya nu teu alus gitu. Nah, istilah ayeuna usul teh tahqiqul ilmi biwujudihi wahdah, nganyatakeunana ngamantepkeunana ilmu kanyaho kana ayana Allah taala. Jadi hate boga pandangan bahwa nu aya teh wungkul Allah. Itu anu bisa taksir teh, nu bisa ngaruh, nu bisa napakan teh wungkul Allah itu. Ayeuna rek nerangkeun masalah kurbu teh deukeut gitu, dekat gitu. Al kurbul hakiki kurbullah minka, ari deukeut anu sabenerna kurbullah minka eta deuketna Allah ti urang itu. Ngan kusabab urang teh teu kabuka hate matak asa jauh itu teu karasa hoda kahijab atuh hatena kunaon wae urang mah itu kahijab teh kusagala itu hahalang nu aya dina jero hate sehingga itu teu ngarasa deuketna Allah ka urang, padahal Allah teh al-qarib, Allah teh maha dekat gitu. Al-qurbul hakiki qurbullah minka, ari deketna Allah, ari deket anu sabenerna. Qurbullah minka eta deketna Allah ti anjeun, sehingga Allah ngadauh dina Al-Qur'anul Karim, pan wa idza sa'alaka an ibadi anni fa inni qarib. Fa idza sa'alaka ibadi, mangka di mana-mana nanyakeun ka anjeun Muhammad, ibadi hamba-hamba kaula nanyakeun anni tina masalah kaula, jawab ku anjeun Muhammad fa inni qarib, kami teh al qarib anu mah deukeut, henteu karasanya jauh. Dalamun mah geus karasa dekeutna Allah tenang. Oh kayak urang deket jeung nu beunghar da aya tenang we. Hah? Deket jeung presiden biasa wibawa teh kaangkat atuh. Foto bareng teh. Wah. Bersama presiden kita semua, ya ngaruh atuh. Itu karek deket jeung jelema. Itu presiden jeung nu beunghar, ada jeung lurah. Jeung lurah teh deket. Da karasa kadeketanana bakal nimbulkeun kana ketenangan. Itu tah urang mah resah wae gelisah wae, nah Allah mah deukeut ngan kurang teu karasa deukeutna. Itu kusabab teu karasa deukeutna bukan berarti jauh kade. Deukeut Allah teh lain deukeut jirim. Pas urang jeung si obud bagus. Jadi al-muhit, Allah teh ngaliputan. Itu Allah nu teu kaliputan ku Allah, al-alim, Allah teh nganyahokeun, Allah nu teu kanyahoan ku Allah. Itu bahkan terlintas naon anu terlintas can jadi ucap eta teh geus al-alim, geus kanyahoan ku Allah. Anu terlintas can ngajadi doa eta teh geus kanyahoan ku Allah. Bahkan can terlintas dek dilintaskeun dina jero hate eta ge kanyahoan ku Allah.
ya. Lamun mah geus seurang teh bisa ngarasakeun kana deketna Allah Subhanahu wa taala, leungit halang, leungit hijab di hati urang, releged nu aya dina hati urang, leungit nungtut dibersihan ku urang, tarasalah kedekatan Allah, maka tenang bakal aya. Tenang, nyaman gitu. Itu. Matak cek Allah, wa idza sa'alaka ibadi adni fa inni qarib. Jeung di mana-mana nanyakeun ka anjeun Muhammad, hamba-hamba kaula nanyakeun masalah kaula, fa inni qarib, maka saestuna kami qarib eta nu made deukeut gitu. Wa qala ta'ala, jeung dawuh Allah taala, cek Allah teh awanan wa aqrabu ilaihi minkum walaqad walakin la tubsirun, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Manana wallahu lam bi muradi wa nahnu, jeung ari kami nu agung teh aqrabu eta leuwih deukeut ilaihi kepadanya gitu. Minkum tinimang ngaranjeun kabeh walakin la tubsirun, tetapi na paningali urangna teu ningali. Kana naon wae ge jeung sasaha wae oge jeung naon wae oge yang paling dekat nya Allah ngan walakin la tubsirun, lolong pan urang gitu teu ningali. Bahkan Allah ngadawuhkeun dina nu sejen, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami nu agung teh aqrabu ilaihi leuwih deukeut min hablil warid tinimang ayeuna urat beung, urat tang deukeutna leuwih deukeut kana Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa Allah deket ka urang teh, Allah ngadauh walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Cek Allah walaqad khalaqna, jeung yakin nyata nyieun kami nu agung, yakin nyata ngadamel kami nu agung al insana ka manusa, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, jeung nyaho kami nu agung teh kana naon perkara nu dikretegeun ku hati anjeun. Apal karek terlintas, karek ngeretegeun ge apal. Wah tuh boga pangeran nu teu apal kana kereteg urang ripuh itu apaleun gitu. Bahkan qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfis sudur, Allah teh apal, Allah teh uninga kha'inatal a'yun kana hianatna pirang-pirang mata. Itu apa urang mah apa urang mata mana nu khianat ka urang teu apal, sarua melong ka urang tapi khianat ka urang teu apal. Allah mah ya'lamu kha'inatal ayun, Allah teh nyahoeun kha'inatal ayun, mata mana anu mana eta mata teh khianat ka urang. Bahkan wa matuhfis sudur, naon anu disamarkeun ku hate ge apaleun. Itu apaleun nya teu apaleun gitu. Mata geus merasa kedekatan jeung Allah rek teu nyawa sae kumaha nu terlintas di jero hate apa itu can ngajadi doa, can ngajadi ucap gitu geus apaleun Allah teh. Teu ngadoa ulang ngadoa kitu mah lain ulang ngadoa salah deui wae gitu. Pan Allah mah cina da ngeus geus nyaho pan Allah mah naon terlintas dina jero hate apal, can ngajadi ucap, can ngajadi doa. Ai geus apal atuh jang naon ngadoa gitu. Oh atuh kudu ngadoa lamun mah jelema anu ngalindih ayeuna kana jero hatena perasaan nu model ieu. Iktifa ngalap cukup kana pangersana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Al-Haddad ngadawukeun pan qad kafani ilmu rabbi, cukup ka kami mah pengetahuan Allah ka kami. Hayang nanaon gitu menta nanaon butuh sagala tuh menta sagala sailun sungutna tuh itu nah sabab yakin qad kafani ilmu rabbi ge cukup kami ilmu rabbi ilmu Allah Subhanahu wa taala min suali tina punta pentana kami.
cukup ku ilmu Allah subhanahu. Ka urang pun teu ngalindi eta. Matak leuwih menyibukkan maca Quran maranehanna. Lain hees teu ngadoa teh lain itu ge. Leuwih sibuk maca Quran, maca sholawat, zikir jeung sajaba-sajabana tinggal tina menta. Itu. Aya deui anu ngalindi teh golabatil fakri, ngalindi ka pakiran kabutuh kakara ngangkatkeun doa. Ngalindi ka pesan dirina kakara ngangkatkeun doa sabab anu gejolak dina jero hatena nu datang kana jero hatena naon teh nyaeta syiddatul fakri wal ajzi nyaeta apes jeung fakir itu. Musyahadatul abdi qurbahu ta'ala minhu yusmirul muraqabah. Musyahadahna hiji jelma ngarasakeun hiji jelma qurbahu kana dekeutna Allah. Allah mah deket, ngan begitu geus karasa dekeutna Allah yusmirul muraqabah maka bakal ngabuahkeun kana muraqabah. Jadi muraqabah teh ayana muraqabah teh buah tina musyahadatul abdi qurbahu. Ngarasana hiji jelma ngarasakeun kana qurbahu kedekatanana Allah. Di mana hiji jelema geus ngarasakeun kana kedekatanana Allah di manehanana engke bakal ngabuah yusmirul muraqabah, bakal ngabuahkeun muraqabah. Gitu. Naon muraqabah teh? Wahia yakinu tila illahi ta'ala ala zahiril abdi wa batini. Yakin ningalina Allah itu. Yakin nganyahokeunana Allah kana zahirna hiji hamba kana batinna hiji hamba teh eta muraqabah. Di mana jelema geus boga keyakinan bahwa Allah teh uninga, bahwa Allah teh ningali kana zahir batin urang, teh eta jelema teh geus muraqabah. Ngan moal tepi kana muraqabah lamun macan boga rasa bahwa manehanana teh ngarasakeun kedekatan Allah di manehan di manehana. Matak cek Rasul ning ubudillah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarok. Pan kudu ibadah anjeun teh ka Allah ka annaka tarah kaya ningali anjeun kaya ka Allah. Itu musyahadah. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kade lamun mah ayeuna teu kabuktian anjeun ningali ka Allah fa innahu yara, maka Allah mah ningali apaleun. Itu al muraqabah tusmirul adab ma Allah. Engke teh di mana jelema geus bisa tepi kana muraqabah tusmirul adab ma Allah, eta muraqabah teh bakal ngabuahkeun kana adab sarta Allah. Wal adab ma Allah, ari adab sarta Allah teh kal ikhlas. Ikhlas teh ada ka Allah teh dina ibadah ikhlas berarti make adab. Itu warraja bima qawal waridha bima qadallah. Ridho kana naon anu geus ditetepkeun ku Allah. Rek pait rek teur, rek amis rek pait, rek ayeuna beunghar rek pakir, eta teh ayeuna rek nyeri rek henteu. Tapi ma qadallah urang teh naon? Ridho kana naon anu geus ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ridho kana naon anu geus ditetepkeun ku Allah, eta teh bentuk adab ka Allah. Jauh atuh urang. Bari usaha macan setik kieu teh ngalohnya aduh ya. Wa husnudzon bihi, di adab ka Allah teh husnudzon ka Allah, alus sangka. Itu alus sangka. Jadi ulah seutik oge suudon, ulah seutik gorek sangka ka Allah Subhanahu wa taala, wa husnudzon bihi alus sangka ka Allah Subhanahu wa taala. Itu naon anu dijieun anu dibikeun ku Allah ka urang alus eta teh aya manfaatna jang diri urang. Wal yakin biwadillah, yakin kana janji Allah. Itu nu takwa surga, nu maksiat neraka sing yakin eta teh kana janji Allah Subhanahu wa taala. Contoh nu zahir eta hate adab ka Allah teh. Wa kamubadaratil imtizal ayeuna zahir
Itu adab ka Allah teh gagancangan dina gawe turut, gawe taat, wajtina bin nawahi gagancangan tina ngajauhan kana naon anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala teh adab dohir. Wa hifdzil jawari amanah Allah taala anhu deui sabagean adab dohir teh ngaraksa kana anggota tina perkara anu mana Allah ngalarang tina eta pagawean teh adab dohir. Itu. Nah, supaya ayeuna bisa muraqabah ulama nganjurkeun ka urang jadi supaya ngalobakeun zikir khususkan kamari supaya hasil usul teh kunaon aya iksar min zikrillah ma huduril qalbi oke la ilaha illallah bebas itu zikir tapi hadir hate bahwa Allah nu migawe kecuali Allah. Nomor kedua cek kamari hayang hasil usul teh lobakeun migawe taat anu sunat gitu. Eta teh anu matak ngahasilkeun kana usul ayeuna lamun hayang hasil da moal usul atuh lamun mah teu muraqabah. Hayang hasil muraqabah ulama teh nganjurkeun ka urang supaya ngalobakeun zikir ieu Allahumma gitu. Allahu nazirun ilayya itu Allahu syahidun alayya itu Allahumma Allahu nazirun ilayya Allahu syahidun alayya gitu. Allahumma Allah besertaku Allahu nazirun ilayya Allah memandang kepadaku gitu. Allahu syahidun alayya Allah dia nyaksi ka kaula gitu. Kalau bagian zikir eta ayeuna usul jeung kurbu deket jeung tepi abdal mana luhur mana martabat usul jeung martabat deket itu abdal keneh martabat kurbu abdal keneh martabat usul daripada martabat kurbu. Jadi kurbu teh deket teh sandapeun tepi itu teh setiap jalma anu deket geus tepi tapi jelema anu geus tepi mah pasti deket matak tepi jeung deket abdal keneh tapi gitu. Oke, berarti al-haqaiq wallahu alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna allazi yanfa'una rabbana ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri wal hadratin nabi maulaya salli wa sallim beliau mah sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamihi pangeran mugi Gusti ngasilkeun maksad abdi sareng ngampura dosa tawasul ka Kanjeng Nabi ladzi turja syafa'atul likul minallah walimu mataimi Kanjeng Nabi nu diarep pisan syafaatna segala pakewan ulara wikayatullahi agna dan mudah abatin minaduru'i wa'an pangraksa Allah mata perlu di baju besi sarang benteng-benteng luhur pagar maulidu bima
Makkah al-aminah wa bi Thaibatil Madinah madal di Makkah nomarana popos Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.